dari dia nama ya apa nama yang nggak bisa kak nanti dia nama Ame nu ngageugeuhna. kantos itu aya nu kalebetan istilah nama kalebetan ditaros ku mah ditaros ini di mana ieu saha atuh ieu lamun cara mah ya kuring anu di dieu cenah kuring ieu teh di dieu teh emang cenah aya bangunan seperti kerajaan agung tah rumah bapak teh cenah di kolongna terus kumaha wae Pak bapak teh di orang mangkat di dieu ulah cicing di dieu cenah geus betah di dieu wayahna lamun mah teu ngawaro tuh sia di temongan ieu kerangka eta keranda naon teh oh ya Allah pasaran tah pas nyanak da bilih pajarkeun teu dugi cenah dipoto cepret dipoto langsung pingsan nu motona pingsan anu eta pingsan dua-duana terus dibuka HP-na pas dibuka tuh bukannya tanah yang diambil yang dipoto teh oh titik cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar sahabat Lemirah dimanapun berada. Ini kita sedang perjalanan pulang, tapi melihat sebuah plang bertuliskan Prasasti Aji Saka Altar Nusantara Jaya Sentosa di Desa Mekargalis, Cikalong Kulon, Cianjur. Nah, untuk ke arah sana itu arah ke Cianjur kota ya. Tadi kita datang dari atas, dari Cikalong Kulon. Nah, untuk letak prasastinya ada di dalam sini. Kita coba telusuri, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya dengan prasasti tersebut. Oke, sahabat Lemirah, kita coba masuk aja. Kita coba cek, lihat kondisinya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menggali sejarah yang ada di prasasti Aji Saka tersebut. Oke, teman-teman, stay terus bareng Lemirah. Baik sahabat Lemirah, itu di depan sudah terlihat sebuah portal ya, dan satu buah tugu yang mirip seperti tadi pada saat kita arah masuk. Ini jalannya agak sedikit becek nih. Kita coba hampiri saja, mudah-mudahan betul ya di sini ada sebuah prasasti yang bisa kita angkat sejarahnya teman-teman. Dan untuk saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, sudah hampir maghrib tapi nggak apa-apa. Oh ya, ini lihat ada keterangan di sini nih, altar Nusantara Jaya Sentosa. Lihat, ini tertulis tanggal 19 Februari 2012 teman-teman. Untuk wilayahnya ada di bawah kayaknya ya. Kita coba cek ya. Ini untuk letaknya itu kita ini sekitar 300 meter dari jalan raya teman-teman. Seperti yang tadi pada saat awal kita masuk. Cuman entah altarnya itu sebelah mana. Mudah-mudahan nggak ada anjing ya, karena tadi sepanjang jalan banyak anjing. Bentar, kita cek. Ini ada pos kosong. Oh, itu ada peraturannya tuh. Ada juru kuncinya nggak ya? Tar. Assalamualaikum, Pak. Jauh. Jauh naon itu soalnya jauh asak ya. Jauh ngal itu. Jauh asak. Asakna tangkal ya.
Heeh. Jambu ge loba ieu. Seueur ieu ning. Kebon ayo Bapak. Oh. Ini tempat Balai Wali. Oh iya Balai Wali. Mohon. Kami pada jarah jamaah mampir heula ka dieu. Oh, mohon. Eta gunukan tanah naon eta Pak? Ah eta mah rinyu. Oh, rinyu. Oh. Tuh ka dieu ini ayo Ieu jeung gaduh ieu nama Pak Haji ti dieu. Mohon. Ieu nama di Jakarta, tapi di Bandung. Ieu kapuber sama di Bandung. Ieu nama kaayaan ti ditu ti Galuh. Si Amit Nya. nu kawit nu mukakeun ieu na kitu. Oh, 30. Mohon. Tahun sabaraha Pak? 2000 Mah katakan 2000 mungkin ka pernah nama ieu nama Mohon. anu ieu nama anu dibangun nama itu 2012. Oh, Ieu nama. mohon. Nah, ieu buat Balai Indung. Ieu Balai Indung. Balai Bapak juga. Balai Bapak. Aya namanya. Oh, mohon. Mohon. Balai Singajayadi. Oh. Ingat jadi Singajadi, oh nya Balai Singajadi. Singajadi. ya. Ingat jadi. Sing jadi mencari imannya sing hasil. Upami gara-gara bekas upami atos misalkan dia tadinya gitu. Oh, mohon. Pernah jadilah. Mohon. Hoyongna teh Pengeret ya. Oh iya. Pusatna meureun. Oh, mohon. Ieu teh nu disebat altar teh ieu sanes, Pak? Aji saka teh ieu eta na teh. Oh. Satir. Satir mah itu. Oh, prosesnya itu. Oh. Oh. Ya ini istilah nama kami simbol kedaya lagi. Mohon. Simbol. Mohon. Oh. Iya teh fungsina naon tah ieu teh Pak? Upami abdi hayang terang. Iya nyungtung ya. Mohon. Itu tanda gitu nya istilah nama kan ieu opat ieu. 4 juru. Ya istilah nama upami teh mah ti wetan, ti kulon, ti kaler, ti kidul pan opat penjuru meuh nya. Mohon. Kerucut kaluhur. Ya nama hiji-hiji kana ka Allah gitu lah. Mohon. Oh. Ya mun nama walaupun ayeuna ka mana wae teh di mana wae. Istilahna nyungtung kan ka. Hiji Mohon. kurang ukur hiji ka Allah. Kan nyungtung itu terus. Wow. Istilah ieu nama gitu. Oh. Ini kunana. Ya seperti batu kan dah aya batu 20. Mohon. Oh, nu aralit itu teh nya, Pak. Dah urang teh kedah terang di kana sifat anu 20. Sifat 20. Mohon. Terus anu aya nu 8. Terus kedah eta wali teh ya gitu wali. 9 walinya. 9 wali gitu. Mohon. Wali kabeh teh mah di dieu aya anu ieu tah 99 bunga. Cuma rimbun. Gabung teh 99 Asmaul Husna gitu lah. Mohon 99 nama Allahnya Asmaul Husna. Gitu. Nah, ieu nama da ya eta nama yang Abisaka nang ieu nama. Ame nu ngageugeuhna. Ini istilah nama FNB. Tapi aya ieu nama perkumpulan tuh. Oh, ditunya. Mangga. Ini sintong di kamera ieu nama. Mohon wios Pak, wios. Iya. Ini kan pieta disemprotan gitu. Oh. Mohon. Ya, iya. Keliling ka dieu misalkan pami bade jarah teh keliling ka dieu. Mohon. Istilah nama baca nama masing-masing aya bacaan gitu istilah pami nuju keliling teh baca selawat gitu. Allahumma sholli. Selawat dieu. Iya nama dugi kadinya tah nu pas anu di ieu nama batas nanya. Batas nu lingkungan ieu nama tapi aya ieu nama seluruh juga eta ka ieu gitu. Oh. Cuma anu dibatasin secara ieu-na kita anu pake hanjuang. Nya. Sadayana nganggo hanjuang gitu. Nya.
Nah, gitu. Nah, ya nak prasasti nak. Oh, mohon. Prasasti Aji Saka. Nami-nami para leluhur, para raja-raja Sunda. Memang ayat 17, anu ka-17 mah masih jumeneng. Oh, anu ka-17 mah. Mohon nyata Pak resep Pak Haji anu ngabuka ieu na. Dinten anjeun teh kangge petunjuk, cenah petunjukna sih itu. Yang Dewa Mahesa Aji Saka. Ya. Anu masih petunjukna ieu gitu misalkan anjeunna kedah diserat ke sauna. Oh, tetap kedah diserat kitunya nu mendakna mohon. Soalnya bilangnya sama saya juga, saya heran mat cenah. Nama saya Rahmat kan ya. Oh, Pak Rahmat mohon. Mat, saya heran cenah kok Bapak jadi harus ditulis. Ya mungkin ya Bapak yang nerusin sekarang, kata saya yang masih hidup gitu. Oh. Gitu. Ini para raja-raja semua. Mohon. Terus yang Prabu Siliwangi ada gitu. Prabu Raga Mulia teh kamari Pak Abdi parantos ka dieu Pak ka patilasanana Raga Mulia ka Prabu Raga Mulia. Abdi kalarasan tos sababaraha patilasan parantos dongkap. Mohon. Dia gitu tos di patilasan Sri Baduga. Tos di anu di Cikalong. Sarang anu di sebenarnya Cikalong ini sih perbatasan Bogor Cikalong. Mohon. Oh. Ya, iya nama proses. Upami hoyong naros pangersa Hyang Dewa Mahesa teh Hyang Dewa Mahesa Aji Saka. Kawit nanti di mana teh Pak? Duka da ieu teh da seueur anu nu nyarios kunya di Lampung ge aya, cenah di Jawa ge aya, saurna teh mali mah aya orang Lampung di kapungkur ka dieu dongkap. Da di Lampung ge aya. Duka ceng da ieu ge kabukana di dieu namina Aji Saka, bahkan kantos gitu aya nu kalebetan istilahna mah kalebetan. Ditaros ku Rahmat ditaros cenah ieu ti mana ieu saha atuh ieu. Lamun cara mah ya kuring anu di dieu cenah kuring apa eyang Aji Saka. Iya katanya gitu. Aing lamun cara mah geus ratusan tahun di dieu sabeurna gitu. Mohon. Oh kitu nya saya atuh ai kitu mah abdi terang jeung pami kitu mah jeung ulah saur nu sanes ieu nami Aji Saka ceng gitu. Iya. Ai pas kitu nya dongkapna melalui orang lebet ka gitu. Ditaros hukuman Rahmat ditaros gitu nya Aji Saka gitu. Berarti itu kapan nanti tahun iya nya Pak 2000. Nah ieu teh diresmikeunana ieu. Oh diresmikeunana. Mohon diresmikeun. Upami sateu acanana tapi tos seueur nu dongkap ka dieu sateu acan dirapihkeun. Atau sateu acan dibangun ieuna tah. Oh, sateu acan dirapihkeun ge tos seueur ka dieu nya. Tos aya diciri bahkan dulu mah cuma dipager gitu tah, pakai bambu. Oh, acan dirapihkeun gitu. Mohon. Tah ieu mah dirapihkeun diresmikeunana tahun sakieu gitu. Tahun 2012 nya. Mohon. Mungkin sekitar tahun 2000-an terus kebuka ya gitu da Rahmat oge di warang miara ieu nya ieu di dieu teh tahun satu acan ieu ya. Mohon. Satu acan 2012 gitu. Mohon. Oh. Murang kalih ge ayeuna tos SMK gitu. Teteh satu acan gaduh murang kalih nu eta gitu. Mohon. Nah 18 tahun, hampir 20 tahunan. Oh, di ditu nya. Ngurus ieu teh gitu. Mohon. 20 tahun. Upami pangarsa Bapak Rahadian Dedi di mana linggihna itu Pak? Ayeuna teh di Pancoran. Jakarta. Oh, Jakarta. Anjeunna teh ieu Purnawirawan. Oh, Masya Allah. Awuri kawit. Tapi tos purna meureun nya. Mohon. Atas pensiun. Kesepuh ini terus 70 langkung. Oh, terus 70. Langkung, terus langkung. Tapi masih kena sok dongkam beureun ka dieu. Kamari dinten kamarina. Oh. Ini dia. Malih mah ayeuna tos jorok ti ditu nyata ti Ciamis kamari. Oh, mohon. Terus di dieu doang wengi meureun. Mohon. Nya dinten kamari. Oh. Mudah-mudahan atunya sing aya ieu mungkin ketiasa pendaknya sareng kasepuhan gitu. Insyaallah udah sering pami nuju aya ieu mah sok hadieu wae. Teu pami sasi mulut, sasi rajab. Nya. Sasi sacacan puasa. Malih
bulan puasa pasti ka dieu. Mohon. Duka ada di tanggal nama gitu teh Ya. dipastikeun gitu. Tah Bapak punten ieu teh kan di Pengker teh seueur batu-batu anu di nomorannya. Sabaraha sadayana teh Pak nu di nomor? Sesuai ieu. Sesuai ieu. Mohon. Oh. Sesuai ieu tah nomor Sesuai mah. nama ieu nya janten aya 17. Mohon 17 tuh. Mohon. Ya 17 terus anu ya istilah nama anu upami ieu nama beureun anu sok angolingihna gitu ya. Leres. Ya udah angolingihna kudu nomor-nomor nu di dieu teh teh ieu namina ieu nomorna misal gitu. Mohon pangcalikanana mencari Mohon tah gitu. Mohon. Ceur anu tos ngabuktos-buktoskeun Ya. istilah nama ieu teh di dieu teh hewang terang misalkan nyai istilahna aya bener. Oh. Upami nuju aya mah gitu Oh. istilah nama gitu. Nyondong teu lelakuan naon gitu Pak anu tos ngabuktoskeun misalkan kapungkur mah aya carita picarita naon di dieu kitu sate acan diresmikeun. Tah kapungkur teh kieu ieu teh kan di dieu teh aya bumi eta lah lebah dieu ieu. Aya bumi. Mun kapungkurna tuh acan dibuka, Nya, acan nya. dibuka ku Pak Haji ya bumi di dieu. Bumi namina Pak Muhyiddin kapungkur teh. Balik kan tapi tos-tos di eta di dieu didongkapan, hoyong terang. Anjeunna di dieu lami sabaraha teh. Pak Bapak di dieu kapungkur lami aya naon wae cing teh. Tapi pengramat atas ningal seperti aya naon di dieu atas ningalnya. Hoyong terang we cing teh gitu. Ieu teh di dieu teh emang cenah aya bangunan seperti kerajaan agung. Tah rumah Bapak teh cenah di kolongna. Masya Allah. Saur anjeunna teh. Oh. Terus kan kamang-kamang atas ningal gitu nya, atas ningal secara ayeuna atas ningal gitu. Mohon. Ditaruhkeun Pak diukir teh cing teh di etana. Cenah. Oh. Berarti cocok sarua cing. Akur gitu nya. Akur tah. Oh. Bisi pajarkeun jijeunan Mang Rahmat cing teh ieu cing Ya. teh gitu. Ayu Bapak ayeuna geus terang di dieu mah kitu mah oh, nya berarti akur. Terus kumaha wae Pak? Bapak teh di piwarang mangkat di dieu. Ulah cicing Oh, ulah di dieu, cenah. Istilahna malah kotor meureunnan cenah gitu ting kumaha atawa kaganggu lah Ya, gitu. ya. Piwarang mangkat di dieu nah make ti piwarang mangkat Pak. Nya pan heuh nya nyata tempat kieu meureun cenah gitu. Ya. Bapak teh piwarang mangkat cek Bapak ada geus betah di dieu cenah. Oh wayahna lamun maneh teu ngawaro tuh sia di temongan ieu kerangka eta keranda naon teh? Oh ya Allah. Pasaran. Pasaran. Heeh. Oh. Lamun anjeunna mah meureunnan istilah nama ngalawan itu mau nggak ieu cenah geus betah di dieu. Nah, istilah-istilah nama nya tanahna diicalnya. Iya, Oh. mangkat gitu. Nya, Nah, nya, terus nya. tuh mangga diicalna teh kan ka komandannya Pak Haji. Oh, awana. Awalna teh, Oh. ieu teh. Terus dipeser ku Pak Haji meureun. Tah, Pak Haji ka dieu hoyong terang, ninggal ieu. Oh. Aduh, geuninganan aya ieu saur Pak Haji. Terus teh, Pak, ka komandannya, saya beli aja udah tanah ini. Silahkan aja beli. Dibeli sama Pak Haji. Gitu-gitu. Awal-awal nanti gitu kan. Oh. Terus ke Pak Haji di tandaan. Terus anu lebih aneh napisan mah kan saur teh tanah giok cenah disebat tanya. Tanah giok teh tanah naon teh Pak? Anu istilahna mah tiasa diangolanong gitu Oh, dah iya. kanggo istilah upami hoyong ngawarung apa yang naon harus nyanak teh yeuna syarat kanggo yeuna gitu lah. Oh, mohon. Kan aya istilah namina nama kadijajaan karahayuan gitu. Terus, Kemudian istilah nama gitulah. Tah aya nu di piwarangnya naku Pak Haji anak buah Pak Haji kapungkur wengi terus wengi pisan jam 12-an kirang mungkin lah sekitar gitu gitu. Ieu teh rame di dieu teh saurna. Gagak reang rame pokokna mah rame. Rame teh kita can dibangun. Kita can dibangun kieu. Nah, pas nyanak da bilih pajarkeun teu dugi cenah dipoto. Dipoto cepret dipoto langsung pingsan. Nu motona pingsan anu eta pingsan dua-duana Iya. gantian kawitna mah tah. Terus pas gitu nelpon gitu kan aya nu ieu di depannya itu kan tanahnya mah dugi ka itu kan jalan. Mohon. Telepon nyuhunkeun bantuan di sana ka itu nelpon Pak Haji, Pak. Gini ya udah siapin air. Dikasih air ku Pak Haji dieukeun langsung bangun. Terus dibuka HP-na. Pas dibuka tuh bukannya tanah yang diambil, yang dipoto teh. Oh, Titik cahaya. Masya Allah. Oh. Itu cahaya anu di situ di luar di situ. Oh. Fotonya di luar. Oh. Dipoto, dipoto ya cahaya. Iya. Ngegempur itu tuh.
Oh. Dina foto na teh gitu. Upami Pak Rahmat asli meureun di dieu. Asli. Nah nuju Pak Rahmat alit atau napi ieu selain lakon eta aya karaton di dieu, aya lakon naon deui teh Pak? Nuju alit. We teu terang tah di dieu teh teu acan da ka sok sering ameng malih mah di dieu teh ngalangkung ka dieu da ieu teh jalan ka itu tuh. Pan bumi mah di ditu tuh di lemur jeneta kan namanya. Tapi emang tos karamat meureun ti kapungkur ge nya di dieu teh pasir. Kapungkur mah henteu. Teu kapendak. Namun aya keanehan hungkul saur anu di dieu gitu. Saur anu di dieu aya keanehan hungkul gitu. Tapi acan ka barokah gitu pas Pak Haji ka dieu dibuka gitu. Jadi sanes Pak Haji wae anu nyarios, anu kada dieu, nu ngariring Pak Haji. Duh geuning Pak aya ini. Nah ternyata Pak Haji pilih bapak anu nyarios mamat cenah bisa pajakeun bapak jijeunan saurang kitu nya. Hari kitu mah kan nu sanes nyarahun apaleun tah kitu ieu memang kabuktianna kieu. Mohon. Ieu teh di dieu aya kieu aya ieu gitu. Nah kitu ka ieu nama gitu. Tadi ge aya telepat mah telapak kakinya. Eta telapak kaki saya teh. Iya nomor 17 Pak Haji. Oh. Ditandaan Pak Haji gitu. Masyaallah. Istilahnya baktilasnya Pak Haji gitu. Istilahnya mengasih tanda meureun Pak Haji teh ieu gitu. Mudah-mudahan atunya di waktu nu sanes tiasa penak sareng Pak Haji teh kitu nya. Mangga tiasa pameta mah. Nya sok wada. Mohon lami-lami mah sok penak wae. Anu haroyong di mah bahkan anu di Banten ti pane ti ditu tuh darongkap ka dieu. Parenak gitu, parenak anu tos ieu nama. Tara supami saung-saung eta Pak bale-bale. Kapungkurna aya masena teh emang ti kapungkur atau napi nembe bale eta mah dibangun Pak? Atau napi kapungkurna aya tunggu atau napi naon teh aya? Teu aya. Namun kada aya nu nyarios. Kedah ngadama di ditu teh para wali ieu saurna teh. Ya musyawarah kitu nya. Sok linggih gitulah istilahna aya di dinya da dibangun bale-bale misalkan. Terus urang teh manya jarah teh emut heula ka ibu, tibut ka Rama gitu. Simbol oge gitu. Siloka meureunnya. Simbol oge ayeuna. Eta acana urang jarah teh meureun ka ibu heula, sanuk-sanuk ka bapak sanuk kitu. Jadi di sejarah diieukeun deui oge, disimbolkeun oge jadi urang teh kedah tertib lah gitu. Iya. Makanya upami ti ditu ka bale-bale heula kan ka guru ka para leluhur gitu ka wali gitu nya. Istilah nama di dinya heula calikela sakedap. Istilah nama ngaieuan heula sa Fatihah mah ceuk pareposna gitu nya. Terus ka ibu, terus ka nama kitu sami gitu. Oh berarti upami aya nu bade ziarah teh mah aya tata carana nya Pak. Jadi urang teh pertama-tama meureun dongkap teh ka bale wali heula ka ditu. Mali anu langkung saya mah kan itu aya tajuk heula, netepan heula. Misalkan mimiti acan netepan mah komo upami wengi mah da atos misalkan atos magrib atos isya atos teh salat taubat atuh mantap naon gitulah. Netepan sunat gitu-gitu. Terus ka dieu gitu. Saya nanti gitu, iya ke nate gitu, nah gitu, iya nama gitu. Mohon, cekap meureun Ndra. Oh, mohon Bapak, ieu meureun satacana abdi nyahaturkeun nuhun heula ka Bapak meureun Bapak sore-sore nembe beres ieu beres-beres di dieu deui wagel ka abdi sing ridho gitu Pak. Ridho insyaallah. Abdi meureun ngaturkeun nuhun, mudah-mudahan meureun Bapak Rahmat sing sehatnya Pak, ngeras sehat, sing dijebarkeun balik rezekina. Atuh namanya teh? Abdi Ferdi Pak. Ferdi itu Indra. Ya Indra. Mohon abdi ti Bogor ti Lemirah. Oh. Mohon pami Bapak searching Lemirah we. Ngeun ieu. Lemirah mohon. Wana Bapak sing sehat, sing dibabarikeun milik rezekina, panjangkeun umurna, supados tiasa istiqomah ngarawat ieu tempat. Amin. Alhamdulillah. Itu meureun nya meureun tos mah urang kaluhur dewe karena tos konten ngaroba reungit ieu teh. Mohon. Emang di dieu. Ya. Mangga Bapak. Mangga.